Arabia teh. Boga dunungan teh guru SD. Garwana teteh. Can gaduh putra. Anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah. Ngahaja jigan anu leka. Karasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Abari anu leka. Ai eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel. Bari jeung boleklak ping-ping ke mana karep. Sangeunahna. Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget. Cacan angkat. Meureun kabita nempo ping-ping bibi. Olo. Bari Yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh. dipangku. Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. Olo. Bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Jempe. Dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget. Lain mun urang enta tulu ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Meni jempe we da puguh genah ongkoh. Ceuk bibi oge heuh. Isukna kalah tawaran deui. Isukna ditawaran deui ku bibi teh. Pamerena gede sama ngeunah. Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Inget wae nepi ka ayeuna tah Neng. Sarua jeung si Dedi Agil. Marukana. Naha? Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Wadi karemet. Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Bobogaanana wah Suka si Benyang spektakuler. sama si Benyang we nya gede nyampanya. Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong. Lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah Gereyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh Neng ngaburileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mah doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak Neng mah aya benar polos pisan di sini mah disemput oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga Neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta tamasok di beja-beja gitu marukana aduh ampun deui bibi ulah ka sorang ku nen mat nen
ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hadek neng keuneh ku bibi sila kadorakanna mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marungkana teh bisi asup kana buset teh buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila ajar gitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong satang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi kungsi ngaraos obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh kudidikan rohani jeung jasmani